Sirem jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap manehna ti Soledad. Pluk ragragkeunna cai. Hadena caina rada ngeuyeum beu palebah dinya mah. Tapi keukeuh bari ngojay ka sisi mah, manehna teu biseun sirem gegeroan. Tulung, tulung, ieu kuring rek tikeurelep tulungan. Kebeneran aya Japati keur cindeuteun dina dahan kali anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun ku sirem gegeroan menta tulung barang ngareret ka handap katenjeueun sirem keur kokosehan. Japati karunyangeunna geleber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeun ka Japati, anu geus ngaleupaskeun manehna tina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya panigaran nyamperkeun lempangna katetepan. Teu talangke deui buru-buru sirem nyamperkeun. Japati bari ngaharewas ka manehna. Heh Japati buru grahi bartuh aya panigaran keur ngintip. Panigaran geus ngawengkang bedilna, teu lila Japati buru-buru ngageleber hibeun. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem, cek Japati. Nuhun pisan sakadang sirem kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapan kawajiban sarerea nulungan batur nu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh pantas.